Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Waktu nu dianti pikeun nu lalajo gesunuk nyaeta si panggal muih minton yang sugih geus jalukan ka Nyi Mimi. Ratu Arum lempang ngalange orah ka tengah panggung bari diterogos pulas bodas. Ratu Arum dongko mere salam panghormatan ka balarea. Marengan cengkat deui terogosna geus dilaan. Bre Nyi Mojang geulis samparanik nanding bidadari teh atrapisan keureup beungeutna. Jep nu lalajo ngadadak repeh kabeh panon kasima ku kagelisan Ratu Arum. Sakabeh nu lalajo panonna neuteup meh teu ngiceup-ngiceup ka Ratu Arum. Samangsa pamiri geus kadenge ditemal ku haleungna Surasinden. Ratu Arum ngarengkenek ngibing, awak anu sampulur ngakiplek bari nepakan pangirutna atawa nepakeun pangirutna ngabelenyeh ku imutna. Grrrr nu lalajo sarurak bari ajrag-ajragan awahing ku kataji ku Nyi Ronggeng. Waduh, edan eta migal we. Bu asaku gelis-gelis teuing eta euy. Dewek mah eta Jamrud. Lamun pamajikan kitu euy can modal mah waka dikurepkeun ku aing teu serang anjir. Edan we sawadeunana eta euy. Ceuk si lalaki anu tadi ngowah ka baturna. Katingali lor. Sak eta udun. Kadegan. Temah baturna bari ngagagak seuri awahing ku bunga. Paduli teh dewek lapor 5 bungkus udud ya, tapi dewek bener-bener teu panasaran ningali bikang nu sakieu gelis mah euy. Aing jadi poho we kalau digogobrok euy. Walah waduh bener. Jadi ronggeng gelis coba mun jadi bojo akang mau tadi serangkeun ku akang lah. Amelikeun termos plastik dina jeung senal delmatu ku akang. Ceuk eta lalaki dumadakan hatena pating sarabelak. Ratu Arum terus we ngengkelak. Imitna anu jemplu tengah kiplak matak deung deuleueun nu lalajo. Nu lalajo geus mimiti motah hayang maturan ngibing anu geulis. Sora pamiri geus ancan lair marengan awak Ratu Arum jengklang ka tukang bari jeung dientre-entre. Leungeun anu nyekelan tungtung karembong ngaculang ngapak panonna mimiti meletet di barengan ku lamai anu ruh-ruy muka saeutik. Ratu Arum ngageang panggalmuih. Imitna ngakitak ngacet dicentok-centok. Nu lalajo ngadadak jempe deui sakabeh panon barun celik teu ngiceup ka Nyi Ronggeng anu keur ngageangaceun. Sakabeh nu lalajo ngadadak asa paranas tiris. Sirah lungleng teu puguh rasa. Atuh gerrrr nu lalajo sarurak deui sorana ngaguruh teu puguh dengekeunana. Janya euy. Kakak si lain nah ngarangkulkan awak dewek segede naon segede.
cek Sueb ngepeskeun leungeun baturna nyaeta Ukar. Hampura awak we ngadlak ngelopor. Aduh, daripada stiris kieu eta penting sariyaki aduh jeung salahna mimiti nyeregan anjir. Goblok anjir. Alah. Tembal Ukar ngewemes ngarasa era. Dewe ke sarua kan. Tapi ditangkep ku jalur dewa najis anjing aing najis mugolodoh aing hayang teh ditangkep ku geulis eta anu keur ngagiblat. Panuan Sueb muncereng ka baturna. Ukar teu ngomong deui panonna mancrong di ka panggung. Ratu Arum terus we ngagiang pangalmui anu balukarna nu lalajo geus mimiti buringas hayang naek ka luhur panggung. Pon kitu deui kabeh para tatamu geus narangtung hayang marengan ngibing Ratu Arum. Kalacat aya surang aki-aki dah ngalacat naik ka panggung ngan untung katewak kudu jaraga. Ke. Oh, kamana teh ke? Oh, ieu teh can waktuna maturan ngibing ke. Ceuk anu jaga bari nyekelan awak si Aki. Alah, eta jang. Aki geus teu kuat hayang bada galuh geulis ngibing teh. Alah. Sabawe Aki bae betu balasaran keur bae Aki boga bakal keur nyawera majang. Tadi beurang geus ngajual daun cau. Alah, teh si Aki bari teter jalan hayang leupas tina sekolah ngajaga. Oh. Teu bisa. Hayu ulah newo-newo. Bisi gagal ku naon ki. Ceuk nu jaga deui awak si Aki pada ngagusul kono jaraga. Di luhur panggung sarua geus mimitra ribut pada hayang maturan Ratu Arum anu keur ngibing. Berengbeng teu kanyahoan Raden Ihsan lumpat ke tengah panggung ngadeuketan ka Ratu Arum. Gajeng Jang Sugih loncat berlumpat mudah ke Raden Ihsan. Awak Raden Ihsan ditewak. Kek sakedap Raden. Raden, iya cacan waktosna marangan ngibing Raden. Ceuk Jang Sugih geuh-geuy ka Raden Ihsan. Raden Ihsan teu demalan, terus we teterjelan hayang leupas tina cekelan Jang Sugih. Rarai Nyimas Ucu reup geuneuh kerai pias awehing ku bendu ku carogena. Anjeunna cengkak biur lompat ka tengah panggung, durug panangan Raden Ihsan digusur badis ka embe we. Atuh ger nulalajo salurak eak-eakan beki rongkah. Nulalajo sawarehna geus ngangsreg ka lebah panggung. Nu ngajaraga meh teu kauntup ngahalangan. Sangka nulalajo ulah narek ka panggung, tapi nulalajo geus kaciri mimiti buringas. Jang Sugih mulukan nyimimi terus we dituntun kaluar ti panggung, laju dibawa ka jero imah. Nayaga jeung Sinden gentak selengkat rusuhan ninggalkeun panggung. Nulalajo bener-bener geus kaedanan anu antuk nama silih sere jeung anu ngajaga atuh garlut rongkahna keranan. Bari pating corowok kaayaan jadi genyeleng sawareh nulalajo baringlat lalumpatan. Sieun kabalerang ku nu ragot garelut awewe pating koceak budak pating cerewet matak geumpeur. Celeng sabubuhan punggawa kademangan laluncatan ka panggung. Anu keur garelut gancang dipisah, anu keur sri tonyok geuwat pada newak. Hiburan teu nuluy kaburu paciweuh manten. Kocapkeun Ratu Arum anu keur aya di kamar. Inyana ukur nyikikik seuri ngarasa lucu ningali polah manusia nu teu weleh garelut gara-gara ibing manehna. Juragan Danu engawe nepangan Juragan Dayat. Sanuk-sanuk ka Juragan Dayat wireh pintonan ronggeng teu tiasa nuluy margi kaayaan ka cina gentingna. Nu narongton baru ringas meh teu tiasa dikandalikeun.
Ari Juragan Dayat ukur gumujeng ngadangu cariosan Juragan Danu. Alah, cekur jadi pikiran Kang Danu ah. Da lain salah akal. Amuran kuring ngarasa reus bisa kadatangan si Panggalmui. Anu memang sakitu geulisna kan? Sakomo sawang sagiding malah kapan sakitu matak deug-deugeunana. Sakurang-kurangna mamatak pejah iman Kang. Sur Juragan Dayat dari gumujeng. Alah, kitu pisan Juragan Dayat. Si Panggalmui geus jadi panari pikeun mapag balebat. Teu waleh jadi kapanasaran pikeun balarea. Walara Juragan Danu moal tiasa ngabebisani tiap minton janten riweuh kanu lalajo. Ari pikeun kuringa lain kapok, tapi beuki gawok kitu. Sabab ngaran kuring ge bakal milu ngajaul. Ku bisa ngadatangkeun si Panggalmui. Aduh. Halah, eta si Panggalmui. Halah, kayak lamun aya kalian deui mah. Boh di kuring atawa di dulur, geus pasti bakal ngonang di ronggeng bapak balebat. Kitu saur Juragan Dayat teu ngaraos kapok najan hiburan teu nuluy. Ya nuhun atuh Dan Dayat geus kumaha deui nya si Panggalmui kacida matak ngilu tapikeun balarea. Saur Juragan Danu deui teu tiasa kumaha. Ngamaklum lamun pintonan jadi hiburan. Kocapkeun kayaan di lembur sampayan. Nyaeta di imahna Kiraihan. Harita kadatangan Sueb jeung Ukar anu ngahaja dititah nyelidik ka Cimanglid samangsa aya pintonan ronggeng mapag balebat. Cik kumaha ngeunaan ronggeng mapag balebat teh? Utama nama ngeunaan si Panggalmui. Sekiraihan kacida panasaranana. Ya kitu teh Aden nu narongton teh baru ringas kawas anu edan. Dalapun Mang Duan oge teh sirikna ngiring kaedanan nyaan ieu mah. Anu disebut geulis teh sanes bobohongan. Pun Mang Duaan asana meninggal hiji isi anu geulis sampernik nanding bidadari. 10 mata kuruy gademol mata kabongroy kantenan sawaktu ngagiang Panggalmui ngacet dicentok-centok matak pating saria kana salira eta mah tuh aneh sadayana nu nongton teh janten alaredan itu deh karos pisan ku si Mang Duaan. Walon Sueb nerangkeun sakabeh kajadian samangsa lalajo pintonan ronggeng mapag balebat ka Kirahian. Sueb jeung Ukar moal bisa mungkir lantaran manehna duaan geus ngalaman ku sorangan kumaha ahengna ibingan si Panggalmui. Kuring ka Mang Duaan percaya sabab ngalaman sarta nyaksian ku sorangan. Anu hartina si Panggalmui teh miboga panarik anu kacida luhungna pikeun ronggeng mapag balebat. Nuhun pisan Mang, nun pisannya teh Kiraihan hatena mimiti ngarasa melang. Sok sieun kancra medar kasilih kawentar ku mapag balebat. Alah kieu Adennya bilih mah cariosan Mang Duaan asa kaleuwih langkung paos mah Aden ku anjeun ngiring nyakseni kana pintonan ronggeng mapag balebat deh. Tapi hapunten ieu mah mung saukur basian wawangan kitu deh.
pokna ukar milu cumarita manehna mere wewengan ka Kiraihan bisi wae caritaan manehna dianggap kaleuwihan. Sajongjongan Kiraihan ngahulang mikiran caritaan ukar tapi aina dina lamai di lenyepan mah caritaan ukar aya benerna manehna kudu nyaksian si panggal muih keur minton. Caritaan mang ukar ka harti kuring jeung nyana kuring kudu lalajo heula samangsa si panggal muih minton ngarah teu panasaran we pikeun diri kuring nya. Cik sugan mang duaan apal di wewengkon mana deui tah mapak balebat bakal minton teh. Anu antuk nama Kiraihan tatanya ngeunaan lemur anu bakal kadatangan ku ronggeng mapak balebat. Keke. Upami telepat mah babere minton teh di lemur Cimenyan gitu den. Di lemur Cimenyan. Wawahan kademangan palima gitu. Namun ari waktos nama pun emang oge kirang terang gitu den. Timal Sueb ngabejakeun lemur anu bakal nanggap ronggeng mapak balebat. Ari perkawis waktos nama kelah pun emang anu bakal milari waktos anu cindak den ceuk ukar pilu mairan. Nuhun pisan mang. Kieu wae lah ti kuring mamangnya lamun geus meunang waktuna anu pasti pokona mah gancang lah bejaan kuringnya. Kayak urang irit babarengan kasibanyan tapi kuring geus tangtu bari nyamur sabab loba jalma anu arapaleun ka kuring teh. Tak kitu aja mangnya mangga den tos kengeng kacinekan manyatang tos pun mangka diri nya deh nya. Mohon ngawartosan gitu walon Sueb mereka kasanggupan ka Kiraihan. Sami serengseng ngawarangkongna Sueb jeung ukar amitan ka Kiraihan. Kacaturkeun deui kaayaan Amu Esin jeung Bah Kune ieu nya Amu Esin jeung Bah Kune. Najan tacan lila anakna jadi ronggeng tapi duit anu katarima ku Amu Esin kawilang gede pangajina. Tapi ku Amu Esin teu dipake monyah-monyah tapi ditunda sabareh ngawayagah bisi wae boga karepet. Ari beas mah geus tara mikiran lantaran beas dina gentong teu beak-beak. Sabenerna mah loba pisan lalaki anu nganjang ka imah Amu Esin. Hayang jonghok jeung Ratu Arum. Tapi Ratu Arum sok cicing di kamarna ngunci maneh. Lamun aya datang teh cukup dibejakeun keur eueuh ku Amu Esin teh. Ratu Arum terseupeun ngobrol jeung lalaki. Daek sote ngobrol jeung lalaki ukur jang sugih katut Jang Ahmad. Anu ceuk dina pikir Ratu Arum gede jasana ke dirina utama nama geus ngajakan manehna jadi ronggeng nepi ka Ratu Arum bisa ngancrong ka tiap kampung ngulayaban ka unggal lembur. Leuwihna ti eta Ratu Arum bisa ngadahar kadaharan anu ngareunah anu tacan pernah katingali ku Ratu Arum ti samemehna. Kangaranan di nu hajat geus tangtu sagarupa diaya-ayakeun utamana mah ngeunaan kadaharan anu loba rupana. Nu leuwih narik ati pikeun Ratu Arum nyaeta sawaktu nu lalajo raribut ka ditu nagara Lut teh kumaha Ratu Arum kasida resepna samangsa loba jalma anu garlut gara-gara ibingan manehna. Dina hiji poe sakirawan Cihaneut Moyan bare sakra ieu. Nyi Iting geus unggah ka imah Amu Esin. Kadinyana bari mawa kurupuk sangrai aya kana 5 toros mah. Salian ti bawa kurupuk sangrai, Nyi Iting oge mawa samelna di wadahan kana pendil. Di imah ukur aya Ratu Arum sorangan.
Amu esin marengan keur katampian aribah kune biasa keur miang ka sawah. Naon eta teh ting? Ceuk Ratu Arum bari nyidik-nyidik kana kerupuk. Ieu teh Mi ngaranna teh kerupuk ojai, ieu teh kerupuk ajai. Wing teh ngaja dagang kerupuk beupeng isuk keneh. Geus beurang mah kapan sok nganter ilaing latihan ronggeng Mi. Jadi ngamangpakeun waktu lah, ngamakeun waktu keur diajar bisnis. Tembal Nyi Iting bebejak ka Ratu Arum lamun manehna dagang kerupuk. Kerupuk ojai. Malah rodel ya Imah Iting dagang teh teu paruk jeung batur kerupuk celang ojai. Ceuk Ratu Arum teu apaleun kana kerupuk ojai. Teu paruk kumaha ari maneh Mimi? Wing mah dagang kerupuk lain dagang muning. Kerupuk teh ngaranna ojai nya diojaikeun kana sambal. Ieu teh sambal ieu sambal oncom. Nyi Iting ngarasa keheul ka Ratu Arum lantaran disebut teu parok. Ilain mah badegul tapi bodoh sih makejung dagang kerupuk ojai sagarupa. Taeta geuning kerupuk leunga jedog teu ngaran ojai. Henteu kuku cibeukan kawas meuli. Montong ngabobodo batur saiting Bis dibebekeun ka sungut teh pamali. Pokna Ratu Arum teh serikna morotot ka Nyi Iting. Naon Mimi? Naon? Anu bada mah iraing sa Mimi nih sangeunahna ngomong teh di mana aya kerupuk bisa ngojai kuku cibeukan kawas meuli? Tingali kuliah ngatu Mimi tingali. Walau Nyi Iting leungeun nyokot kerupuk sangrai hiji terus we muka tutup pendil anu dieusi ku sambal ngencong. Sambal ngenclong teh nyaeta goang anu make oncom terus dicayan nepi ka ngenclong. Kerupuk nu diasupkeun ku Nyi Iting kana jero pendil teulilah dicokot deui ame diuapkeun ku Nyi Iting bangun ngeunahna keranan oge karasa oncom jeung cikurna. Ratu Arum nengetan polah Nyi Iting ngarasa kabitaeun kitu. Leungeun Ratu Arum nyokot kerupuk sasangkong satoros dicokot. Burulu we kerupuk diburulukeun kabeh kana pendil. Kerupuk dicokotan deui ku leungeun Ratu Arum teu serikna dikobok. Ratu Arum terus we ngahanca ngadahar kerupuk ojai nepi ka beakna. Ari ilain kunaon Mimi? Kunaon Mimi tadakuan teh ieu? Uwing teh keur dagang sia Mimi. Kayak kieu mah uwing bangkal atuh dagang teh Mimi. Eta koko diansobkeun kana samara, kana samal, amoeng. Nah, dinya teh Mimi. Ceuk Nyi Iting, luwal-luwe rek mewek. Uing mah meuli sa Iting. Ratu Arum teu nolih ka Nyi Iting. Burulu we kerupuk diburulukeun deui kana pendil. Ratu Arum ngadukul deui ngadahar kerupuk ojai. Antukna mah 5 toros beak ku sorangan. Kitu deui sambal ngenclong dadas kali wadahna. Nyi Iting ukur calawak ngarasa kaget ku kalakuan Ratu Arum. Itu sa Iting sabarahaeun damel belum dibayar ku dia oge. Ceuk Ratu Arum atra bibirna ku tap ketap hayangeun keneh. Nyi Iting ngagurubug asa kagebah. Kaheula Mimi. Urang hitung heula nya. Pada masa kali wawalakkeun atuh ieu jeung pendilna. Nyi Iting ngitung piduiteunana. Tapi hanya ka Nyi Iting teu ngitung jumlah kerupuk satorosna. Puguh we Nyi Iting bingung pisan gawena ukur hulang-hulang. Kunaon ilain teh Iting? Ni asa riweuh hulang-hulang kawas kerupuk di banjur. Ceuk Ratu Arum parona mencrong ka Nyi Iting. Nyeta poho deui Mi. Satoros teh aya sabaraha hiji kerupukna nya poho teh diitung. Tembal Nyi Iting bari nyabakan tarangna. Awak padogol tak musa Iting
Uga otak ini kawas kotok boroho sama cek Ratu Arum bari nyokot torosan urut kerupuk. Ari Nyi Iting dikitukeun ku Ratu Arum teh teu nembal. Torosan dialak ili ku Ratu Arum imetna keranan terus we diitung. Cik luang teong tanduk unca ngarampeo tek berwek gajleng jingjing bagutak tungtung ucisnya. Pok Ratu Arum ngitung jumlah kerupuk satorosna. Pratret prot bolokotono bujur peot mau bauti ono tanggulim pangkel cis ieu tung berewek nongtot ini cona ratu dan sunah. Nyi Iting ukur colohok ngadenge kekecapan Ratu Arum anu keur ngitung. Maka jaya berwek nongtot bujur sagarupa. Jadi satoros teh aya 5 walasiki Iting boroho-boroho ting dia cicikan disakolakeun. Kabehna 5 toros kuwi lain di dahar hiji. Jadi jumlah kabehanana jadi saem cek Ratu Arum ngitung sakabeh jumlah kerupuk. Saem teh sakumaha mini nu balik sakitung teh. Nyi Iting tangga kerung banget ku teu ngartieun. Dasar bodoh sama Iting. Cek uing tadi satorosna aya 5 walasiki. Kabehanana aya 5 toros. Di daharku ilaing hiji. Jadi jumlah kabehanana teh jadi saem. Sing urang tilung sam Iting bu cecil ninil nading. Sari gudun do rampeo raketak berewek gajeng cing cangkling mau cingkling sineten tuh angan dari tung oge Iting aya sakitu. Mangis wing rek katampian mantuan si Amu. Pokna Ratu Arum terus we cengkat bari ngalungkeun duit ka Nyi Iting inyana indi tidinya asup ka kamarna. Kacaturkeun deui kayan Kusnadi. Nu diobrot ku Muning tatuna geus maju ka cager ukur nungwan jagjagna. Pon kitu deui sobatna si Adai. Najan can cager pisan tapi lempangna geus teu jijing kurungan deui. Harita Kusnadi keur diuk ditepas di baturan ku si Adai sobatna. Lah bunga wing teh bos bunga ya ningali lain geus maju ka cager ceuk si Adai ngarasa bunga ningali Kusnadi sobatna geus kate jagjag alah kali lali menang hungkul ya teh dai tapi 2 atawa 3 pede mah awak teh bakal jagjag kawas bihari gitu eta kumaha ente ngeunaan Nyi Mimi kumaha tema Kusnadi tumanya ngeunaan Nyi Mimi nya teh beki ripuh Kus walon si Adai kawas nu seungah baru ripuh keke nah geuling naon kitu Nyi Mimi teh Kusnadi kacidarewaseunana ngadenge caritan ti si Adai geuring alah ceuk si Adai bari kerup. Har, kapan tadi ceuk ilaing Nyi Mimi beki ripuh? Padahal Kusnadi teh serikna bunceli ka si Adai. Matak nagapeun heula cing wing cacarita teh lain hartina ripuh nerangan panyakit Kus. Ceuk si Adai garo-garo teh ateu. Si lain mari nyarita teh teu ceuleuh ah. Dipotong-potong sia. Atra Kusnadi ambak. Ulah ganceng amat. Ulah gampang ngaburung amarah. Kudu sabar. Jeung tawakal bisa jadi mata pikeun dari pribadi, nambahan ka sakit. Lantane perkara umur mah kaya nu apa? Contohna Mang Sarja pan, Mang Sarja. Cikene jam 10 pabeberang dahar botram babarengan. Nah atuh ari jam 11.
tekebat kaburu ditempas ku Kusnadi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aduh, hampura mang saja kuring sok banyol. Aduh, cek Kusnadi bari carinak dah. Ke saha nu maot? Saha nu maot eta Kus? Cek si Aday bari colohok. Be, kapan si Laing aduh ngomong mang saja maot? Power si Laing teh. Tema Kusnadi bari muncarang. Lain kadinya lompatna Kus maksud kuring teh si keneh jam 10 dahar buat lamba barengan jeung Mang Sarja. Nah ari jam 11 Mang Sarja geus dahar deui. Kitu ceuk si Aday bari ngahehe seuri. Kusnadi kasih da amakna beungeutna ata beureum nafsu da ngakidir asa dilonyeng ku si Aday. Naon hubunganana sia perkara umur jeung barang hakan sia teh. Ceklot ku aing balik sia lamun teu balik mas ya sokol si Laing aya bandi pekoran ku aing. Panon Kusnadi tangka molotot kawas anu hayang ngarep ka si Aday. Nyatana naon balik we naon suku boga ngan perkara Mimi Laing bakal lapur moal menang beja sok ngabengelan ka dewek mah ceuk si Aday bari cengkat. Sajongjongan mah Kusnadi ngahuleng dajengnya nalamun lain ti si Aday Kusnadi bakal nyamos moal menang informasi atau beja ngeunaan Nyi Mimi. Soal si Laing jog deui eta dah aing ngan montong loba ngalonyeng apa meureun dewek teh karek menang coba disodok mending edan lebihna ti eta sasat dewek teh keur gering pikir ngalang layung day dikojot hate dikusruk mamaras nyaeta ku Nyi Mimi anu geulis teh oleh kacita we dina kongkolak tanon day peureum kadeula bentak karasa komo lamun peuting alah nibuh bare kasawang wae eta ku ampur dan imitna ku nyengseng pinareupna alah sugan masih Arabe si Arab pulen alah sareneug saigalna teh serikna ngaririwaan unggal mangsa teh ceuk Kusnadi lu mengispi khawatireun. Si Aday ukur nyelenge seuri. Kunaon Laing ngadon seuri? Ceuk Kusnadi deui panonna mencolong ka si Aday. Laing mah pinter ngareka basa kawas pangarang we mun Kang Iater si Kang Rompis tah bener pangarang sajati. Pangarang mah loba bikangna sabab loba anu kagembang. Tapi Laing mah mahiwal. Kono sakadang muning anu kapincut teh ieu mah. Un awewe tah ieu mah munding susurudu pasti nyati pikeun sebelon. Si Aday ge seuri. Gandeng sia koplok nyo aing teh gergering anjir. Sakali deui ngomongkeun muning bladi gua aing anjing sungut si Laing dipopokan podol kotok sok aing mah. Kusnadi kahudang deui amarahna. Ulah gampil nafsu kaudang amarah tuh Gus. Goreng balukarna najan kungsi teu hasil kana tarekah lain harti kudu rentas pangharepan atuh Gus. Wah, sungguh mah. Urang kudu anggar usik diri kejatkeun awak ngolah akal jeung pikiran Gus. Ujaban kira mah tong cicingeun urang teh. Jangan tambah cukup ku hiji tapi kudu nyungsi ka unggal pananyaan gitu. Sabab urang moal apa? Jampe anu mati pangawas anu matuh anu akhirna Nyi Mimi teh bakal kabandang kabawa lalemutanna ku Laing Gus. Kitu pokna si Aday anu harita